pikeun jalma anu puasa wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Metingkeun, maksud metingkeun niat dipigawena antara surup panon poe jeung bijil pajar. Ceuk urang mah asal geus ngaliwat magrib, asal can subuh menang niat di dinya. Tas magrib niat menang ngan urang mah galibna tas isya, tas tarawehnya. Tas taraweh sote pedah we bisi poho ari bareng mah jeung batur puguh-puguh poho ge. Nawa itu itu macan naon? Oh niat gitu ta maksudna nya pangna dibarengkeun di dinya teh. Tangtukeun, peutingkeun niat teh. Wa ta'yinu jeung nangtukeun, tangtukeun niatna. Maksud nangtukeun niat teh puasa na puasa fardu. Likul yaumin pikeun saban-saban poe. Nu geus galib ari niat teh nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Baheula dina sapinah mah ditambahan nu lengkapna teh lain nu lengkapna we nu afdalna imanan wahtisaban, tapi masih henteu ge. Jadi komo eta mangan saukur 8 niatnya. Urang sok Ramadana sok Ramadhani. Lamun Ramadana hadihis sanata. Lamun Ramadhani hadihis sanati. Rek Ramadana hadihis sanati pek wae da eta mah lain niat ieu tapi lapat niat. Dibaca na sunat teu dibaca teu mantap jadi teu disebut niat ngan urang magalib we jeung deui apal kana naon apal kana pasunatan dibaca nawaitu sauma godin sauma nya sod eta teh sadenge-denge nawaitu sauma ari sauma mah naon atuh sauma mun bade dibacanya ulah sauma sod eta teh. Ari sod dipatahkeun dibaca kumaha? Sod patah so piraku sod patah sa nya sauma nya bilih bade dibaca nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Tah lamun bade Ramadana hadhihi sanata. Tah eta mah lamun ditingali tina segi tarkib, tina segi baris ilmu barisnya, ilmu nahwu. Kumacan orang mah Ramadana tapi hadhihi sanati pek wae nyangan pek wae teu dorakan teu jadi nganu penting nama nu dina hate. Dina hate teh lain berarti kan orang masuk ngaretegnya dina hate teh komo sakapeung mah sok dibacakeun niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu. Ari dina Arabna eueuh sapoeun ari dina hartena jadi aya. Anu biasa anu baheula keur diniah nih, baheula keur diniah niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala. Kitu tah dina hate teh kitu meureun nya. Tah ngan peda nu janten niat nama sanes dina hate atawa diucapkeun ngeureuteg macakeun nu eta dina hate teh niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala sanes kareteg eta nya niat mah tapi
urang boga maksud yen isuk teh urang rek puasa. Da sanajan ayeuna norolang niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tapi teu boga pamaksudan isuk rek puasa teu disebut niat. Dan niat mah ayana dina hate ngan keur ngabantu tujuan urang masuk dibantuan ku kereteg. Da ku ngeretegna urang ge ari teu bari malaweung ngeretegna tapi nya niat abdi puasa dina hate nya. Niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan pasti urang teh boga pamaksudan isuk teh rek puasa sanajan asli niat mah sanes keretegna ngan kereteg eta ngabantuan pamaksudan urang. Mangga wae nu geus biasa nya ulah ayeuna mah moal ngareteg ngamaksud we hese ieu teh da urang biasa ngareteg sok we ngareteg da ku ngareteg eta ge urang boga pamaksudan asalkeun ulah bari malaweung. Malaweung teh kumaha kulantaran geus biasa urang matas taraweh teh nawaitu semogodin anu daid niat abdi puasa poe isuk nepikakeun bari malaweung ge norolang we apal-apal pardulillahi taala geus beres geuning niat teh bari malaweung urang teh teu jadi niat kitu mah nya sanajan maca nawaitu saumagodin sanajan dina hate ngareteg tapi urang teu boga pamaksudan apal-apal pardulillahi taala alah geus beres nih niat teh. Nah, eta teu jadi niat kitu angger niat mah kudu gaduh pamaksudan mantap keur macakeun atawa keur ngaretegkeun lamun sok ngareteg teh ama niat puasa teh sing fokusnya bahwa urang teh isuk boga tujuan rek puasa bari puasana puasa pardu lamun dina kareteg mah pardu karena Allah taala nya. Jadi PR keur urang mah sing fokus keur niatna nya ulah bari malaweung. Ta eta tabyid teh meutingkeun takyin nangtukeun bahwa puasa urang teh puasa pardu. Mantap ning kolot ka budak keur sahur teh geus niat can sok gut gara niat cenah. Keur sahur teh nya bakating ku naon? Bakating ku niat wajib dipetingkeun. Maksud dipetingkeun teh ayana antara surupanon poe nepi ka bijil pajar sidik ceuk urang mah sabada magrib sameme subuhnya imsak bisa keneh niat dari imsak mah masih keneh bisa dahar sebenarnya mah ngan ulah ngajakeun nya. Da batasan kudu puasa teh subuhnya ngan geus Allahu akbar aduh kagok nginum ulah eta mah batal nya. Ari kakara imsak ngerepkeun kolak sagelas deui mah bisa eta mah nya. Ari imsak teh jaga-jaga bisi urang kasubuhan matak dibere jarak 10 menit ta 10 menit eta teh jang nginum mun can nginum jang maratkeun dahar mun kagok sahuap deui nya jang udud mun sok ududnya lumayan ta 10 menit nya ngan ulah diarepkeun 10 menit atuh 5 menit dina arekna ge ngan ari urang mah guat-guat geus imsak nya. Padahal mah masih keneh bisa ngan ngahaja kolot mah nitah kitu teh supaya urang teh apik. Jadi pas datang subuh teh urang teh geus naon deung geus teu dahar geus teu nginum ceuhil geus eueuh da geus ngosok huntunya. Dalam teh mah dahar keneh 30 menit deui meme subuh atuh pas subuh teh masih keneh loba ceuhil dicolekan ku tungtung letah beureun bisi kitu nya mantak di urang mah diayakeun imsak. Ari imsak teh hartosna teh nyengker ngeker eureun dahar eureun nginum jang menghadapi puasa.